Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Nadia dina pengajaran Basa Sunda. Dinten ayeuna urang bakal ngabahas materi ngeunaan iklan layanan masyarakat. Naon sih ari maksudna iklan layanan masyarakat teh? Naon ari iklan layanan masyarakat teh? Iklan layanan masyarakat mangrupakeun salah sahiji cara pikeun mere informasi anu tujuanna ngaronjatkeun pangaweruh jeung ngageuingkeun kasadaran masyarakat ngeunaan hiji masalah sosial. Iklan layanan masyarakat teh sifatna umum jeung non-komersil atawa henteu ngudag keuntungan materi. Sumber iklan layanan masyarakat bisa ti pamarentah, yayasan, atawa organisasi sosial anu tujuanna pikeun masyarakat. Anapun fungsi iklan layanan masyarakat diantarana kahiji, ngawanohkeun hiji produk atawa jasa anu diayakeun ku pamarentah keur kapentingan masyarakat. Contona iklan BPJS. Kadua, umajak sangkan ilubiung atawa ngarojong kana hiji program anu diayakeun keur kapentingan masyarakat. Contona iklan ngamumulai basa Sunda, iklan program pemilu, iklan KB, jeung sajabana. Nu katilu, numbuhkeun kasadaran masyarakat ngeunaan hiji hal ku cara nitah pagawean anu hade atawa nyarankeun ngajauhan pagawean anu teu hade nu bakal ngarugikeun dirina jeung lingkunganna. Contona iklan ngeunaan bahaya rokok, narkoba, jeung sajabana. Patali jeung cara midangkeunana, wangun iklan layanan masyarakat teh dipasing-pasing jadi 3 jenis. Nyaeta iklan dina wangun tulisan, contona iklan layanan masyarakat anu biasa aya dina baliho, spanduk, poster, pamflet, brosur, koran, majarah, stiker, pokona sadaya anu dina wangunan tulisan nu bisa ngandelkeun media cetak. Salajengna iklan dina wangun audio nyaeta iklan layanan masyarakat anu aya dina radio. Disiarkeunna make sora jalma bari dibarengan ku sora-sora alat sejen anu pikaresepeun kanu ngadanguna. Salajengna iklan dina wangun audio visual nyaeta iklan layanan masyarakat anu aya dina TV atawa dina YouTube. Iklan dina TV saenyana leuwih kompleks sabab salian ti memerlukeun sora dibarengan oge ku gambar, tokoh, jeung carita anu pikaresepeun ku pamiarsa. Iklan nu hade kudu bisa narik perhatian, minat, kahayang, minuhan kabutuhan, jeung ngahudang tindakan nu maca sangkan nurut kana naon anu ditepikeun. Ku kituna, iklan nu hade kedah minuhan sabaraha aspek ieu. Nu kahiji, struktur iklan kedah lengkep. Anu kadua, kaedah basa kedah leres atau bener. Nu katilu, mibanda ajen seni jeung kaendahan. Nu kaopat, nyaeta tata letakna kedah diperhatoskeun. Tadi tos dibahas iklan nu hade, struktur teks iklanna lengkep. Nah, struktur teks iklan teh nyaeta aturan nulis iklan. Secara umum ngawang kunaon hungkul. Nu kahiji judul iklan. Biasana ayana dina bagian pangluhurna teks, tapi teu sakabeh iklan aya judulannya. Anu kaduana awak iklan atau body text. Nyaeta bagian eusi iklan anu mangrupakeun informasi inti ngeunaan jasa atau produk anu diiklankeun. Nu katiluna keterangan. Keterangan teh bagian anu nerangkeun cara meunangkeun produk atau jasa atawa sumber datangna iklan teh ti mana, tah eta namina keterangan. Mangga titenan contoh iklan layanan masyarakat ieu. Nah, ieu aya contoh iklan layanan masyarakat Rebo Nyunda. Rebo Nyunda eta judul iklan. Ayana pangluhurna. Nu kaduana awak iklan atau inti atau bagian eusi iklan. Cirina kalimah lengkep. Ayana di tengah ta. Hayu urang ngamumule basa Sunda eta awak iklan.
Nu katilu keterangan. Keterangan teh naon tadi dia keteranganna nyata sumber datangna iklan. Info Bandung tuh nya. Gambar Twitter eta keterangan atau bisa oge keteranganna berupa nomor anu tiasa dihubungi atau logo. Salian ti mibanda struktur iklan anu lengkap, iklan nu hade oge kudu mibanda kaedah basa anu bener. Kaedah basa dina iklan nyaeta aturan basa anu digunakeun dina teks iklan. Biasana ngawangku slogan jeung kalimah parentah atawa ajakan. Slogan nyaeta omongan atau kalimah singkat anu narik ati, tur gampang diingat. Sedangkan kalimah parentah atau ajakan nyaeta kalimah anu tujuanna ngayakinkeun atawa ngajak nu maca sangkan ngalaksanakeun atawa narima ide anu ditepikeun dina eta iklan. Slogan jeung kalimah parentah dina iklan layanan masyarakat kedah minuhan dua syarat ieu. Nu kahiji, eusina kudu objektif, jujur, singget tapi jelas, gampang dipikaharti, mata kataji ku balarea, sarta henteu nyinggeung ka sasaha. Nu kadua, ungkara basa kudu loyog, sopan, basajan, efektif, gampang dipikaharti, sarta gampang diinget. Kalimahna sanajan singkat kudu pepel ku informasi tur ngawakilan amanat nu rek ditepikeun. Jauhan kalimah anu panjang atawa ngayayai. Tadi tos dibahas oge. Iklan anu hade teh kudu bisa narik perhatian, minat, kahayang, minuhan kabutuhan, jeung ngahudang tindakan nu maca sangkan nurut kana naon anu ditepikeun. Ku kituna salian ti kudu merhatikeun struktur jeung bahasa, iklan nu hade oge kudu mibanda ajen seni atawa kaendahan. Sangka nu ninggali kabengbat hayang maca. Iklan teh kudu dipapantes diperhatikeun ukuranana, jenis hurufna naon, desainna kumaha, warnana kumaha sangkan katingali. Leuwih hadena oge upama make papaes gambar atawa ilustrasi sangkan teu bosen. Nu teu eleh penting nyaeta tata letakna iklan, ditempatkeunna, cara nempatkeunna di mana. Nah, sakitu wae materi dinten ayeuna ngeunaan iklan layanan masyarakat. Hatur nuhun perhatosana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.